Sing kapanggih teh lain dina masalah usaha wae juragan, lain dina masalah dunia wae. Ibadah ge sing kapanggih, da geuning nu geus kapanggih mah anu dawam puasa sapertos almarhum Pa B.J. Habibie teu wani ninggalkeun puasa Senin Kemisna, anu dawam kana salat tahajud geuning teu wani sakali ge ninggalkeun salat tahajudna da karasa geuning senah riweuh ninggalkeun sakali ge. Isuk-isukna teh jo riweuh we cenah ari geus biasa salat tahajud mah hate teh anu geus biasa sodaqoh geuning malah beuki gede sodaqohna teh beuki rea mana kitu ge meureun geus kapanggih nikmatna, kapanggih barokahna, kapanggih hikmahna, kapanggih kasenanganana meureun mata kitu ge. Anu dawam puasa nya kitu keneh, anu dawam sodaqoh nya kitu keneh, anu dawam salat tahajud nya kitu keneh, anu dawam maca Quran nya kitu keneh, anu dawam dzikir nya kitu keneh. Geus kapanggih mah teu wani ninggalkeun, malah beuki betah cicing dina eta kaayaan. Tah urang ge kudu aya nu kapanggih, nah rek sodaqoh, nah rek puasa, nah rek maca Quran, nah rek salat tahajud. Sing aya hiji mah kalakuan urang teh anu pikaresepeun Gusti Nu Maha Suci. Mudah-mudahannya juragan, mudah-mudahan juragan keur aya dina posisi usaha jeung ikhtiar hayang kapanggih dina ibadah teh sing nepi ka kapanggih jeung nikmatna, sing nepi ka kapanggih jeung hikmahna jeung barokahna, sahingga ku Pangeran ditetepkeun dibere betah dina eta kaayaan. Kitu juragan, urang sami-sami ngadoa we, urang sami-sami ikhtiar ngadoa ka Gusti muga urang aya dina eta kaayaan, muga urang aya ditetepkeun dina jalan nu dipikarido ku mantena. Sampurasun juragan.